Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di pamirsa sareng musim kuring di channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna bade maoskeun dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Carita Oray Bodas. Bade ngemutan kanu teu acan subscribe mangga katun mencet subscribe-na, like, share sareng komen supados tiasa nyokong ieu channel langkung tumbuh saya kapayuna. Supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng bahasa Sunda nu judulna Carita Oray Bodas. Zaman baheula aya hiji raja gede tur pinter. Kamasur ka mana mendi upami aya urusan di mana bae atawa perkara nu hese dibereskeunana, raja ti saja nagara sok ngirimkeun utusan nyuhunkeun pitulung ka eta raja. Kapinteranana ngungkulan sasama harita, malah pandita-pandita bujangga-bujangga eueuh pisan anu bisa mapakan. Najan anu kasebut sakumaha pinterna oge. Eta raja boga lampah anu aneh. Unggal poe beres tuang sok miwarang badegana mawa baki anu ditutupan ka cida bunina, diteundeun dina peti besi anu dikunci sarta kuncina dicepeng ku anjeunna. Taya nu nyahoeun kana eta lampah raja teh iwal badegana saurang anu ngaranna Pawitra. Malah prameswarina oge henteu uningaeun da cenah istri mah teu bisa neundeun Rusia. Sanggeus eta baki disanggakeun ku Pawitra, gancang raja nitah kaluar ka Pawitra sarta pantopatona dipeundetan dikunci. Kakara dilaan turubna ati-ati pisan sarta eusina eta baki dituang saeutik. Tuluy dituruban deui ku anjeunna. Geus kitu kakara Ki Pawitra disaur deui, dipiwarang ngampihkeun kana peti beusi teh. Ki Pawitra oge panasaran hayang nyaho naon saenyana anu ditutupan dina baki teh. Hiji mangsa basa raja teu damang, Ki Pawitra dipiwarang mawa baki teh tapi teu ditalingakeun cara sasari. Anu matat Ki Pawitra ngarasa laluasa pikeun nyacapkeun ka panasaranana nenjo eusi baki anu dirahasiakeun ku raja. Ari dibuka si horeng eusina teh oray bodas. Oray bodas anu dagingna geus garing. Terus Ki Pawitra nyewol saeutik bari luak lieu. Gelewek bae dihuapkeun rurusuhan. Aya anu aneh sanggeus ngadahar eta daging, Ki Pawitra jadi ngarti omongan sasatoan sakursato anu kumlip di alam dunya. Geus teu bae eta kasiatna daging oray bodas. Ki Pawitra ngomong dina jero atina, "Paingan atuh Kangjeng Raja kacida pinterna, aing oge anu kakara ngadahar saeutik geus ngarti kana omongan sasatoan." Ki Pawitra beuki ajrih jeung hormat bae ka raja anu jadi dununganana. Teu lila ti waktu harita raja leungiteun lelepen inten ka mumeutna. Hantem di kotek tak oleh teu kapanggih. Geus kitu abdi-abdina disaur dikumpulkeun. Ki Pawitra oge milu kumpulan, tidinya tuluy kabeh ku raja dipariksa. Saha nu nyopot ali kaula atawa nu manggihan? Ari diteundeuna dina meja deket jandela. Kabeh taya nu ngaku da teu rumasa, malah cenah nyaho kana rupana oge henteu. Ngan teuing kumaha mimitina kabeh anu milu riungan nuduh ka Pawitra. Ari sababna anu sok larsuk kamar mah taya deui jalmana iwal ti Ki Pawitra. Sanajan Ki Pawitra henteu ngaku oge angger kudu neangan eta ali. Lamun teu kapanggih bakal dipaehan, tapi sabalikna lamun nepi ka kapanggih baris dibere ganjaran ku Kangjeng Raja. Sagala kahayangna bakal ditedunan.
Sanggeus bubaran riungan abdi-abdi Ki Pawitra neangan ali inten nu sajian oge rea anu milu neangan lantaran kabita ku hadiahna ti raja berkaditu berkadieu weleh teu kapanggih. Ki Pawitra kacida bingunana tuluy bae ngahuleng diuk di sisi solokan anu aya di tukangan karaton. Dina eta susukan loba meri kagungan raja sarta eta meri teh keur ngarobrol. Aya hiji meri nu ngangluh nyeri angen jeung hese ngambekan deui. Ari sababna lantaran ngadahar ali inten. Ali inten kagungan raja anu ragrag kana jukut handapkeun jandela kamarna. Eta obrolan meri kadengieun ku Ki Pawitra. Ki Pawitra kacida pisan bungaheunana sarta ngucap syukur ka Gusti Allah. Tuluy bae eta meri nu maling teh ditewak dibawa ka dapur dibikeun ka koki. Sina dipencit majar teh keur oporeun raja. Meri dipencit terus diurus sakumaha biasana. Awakna dibedel ana gorehel teh aya ali inten dina deukeut da jantungna. Koki kaget jeung atoh bari gegerowan. Pawitra geuwat ka dieu sakedeung. Ieu aya ali inten jiga nama kagungan raja. Ki Pawitra nyamperkeun nya bae ali inten. Ali ditampanan ku Ki Pawitra moal salah deui tangtu ali kagungan raja. Lantaran kacida alusna intena guguri lapan. Ki Pawitra buru-buru ngadeuheusan ka raja. Raja kacida bungahna alina kapanggih deui. Di mana ieu inten kapanggihna? Saur raja, barabat atuh Ki Pawitra nyaritakeun ti mimiti ngadenge omongan meri nepi ka manggih ali dina pelihna. Raja muji kana kapinteran badegana. Tuluy nimbalan ka Ki Pawitra. Pawitra, maneh hayang naon? Kukula moal burung dibere. Tina kula rek mulang tarima ka maneh. Mimiti nama Ki Pawitra nolak. Tapi raja tetep maksa luyu jeung jangjina. Akhirna Ki Pawitra menta duit jeung kuda sarta menta idin hayang ngalalana hayang nyaho nagara sejen. Ari duit keur bekelna salila ngalalana. Terus raja sasauran, hade maneh boga kahayang kitu ambeh loba kanyaho jeung teu kurung batok. Ki Pawitra dibere duit keur bekel ngalalana. Ari kuda mah milihan bae sorangan di istal. Saur raja terus mere rupa-rupa pibejang. Dihenteu-henteu oge Ki Pawitra teh apan badegana anu pangkaanggona ku raja. Badega anu geus kabuktian kesatiaanana. Sanajan sok aya bae ari kesalahan mah ku raja dianggap wajar eta sifat ning manusia. Ki Pawitra geus nampa pasihan raja tuluy sujud kana sampeanana bari amit. Geus indit Ki Pawitra jo turun tuluy ka dapur nyamperkeun ka Koki. Koki dibere duit emas ku Ki Pawitra atuh kacida pisan atuheunana minangka mulang tarima. Dah Koki geus mantuan mencit meri. Ki Pawitra sakalian amitan ka Koki yen manehna rek nyaba ka sejen nagara. Caturkeun Ki Pawitra geus jauh ti nagara. Anjog bae ka hiji walungan gede. Didinya beh manggih lauk emas 3 kasaatan di sisi walungan anu ngawetrak. Kawantu harita teh osum halodo panjang. Eta lauk emas teh keur ngobrolkeun kasusahna lantaran halodo. Lamun urang teu bisa ingkah ti dieu, teu bisa pindah ka leuwih anu jero, tangtu urang sararea bakal parae.
Omongan lauk kadengeun ku Ki Pawitra. Ki Pawitra turun tina kudana. Lauk emas anu tilu dicokotan hiji-hiji dipindahkeun ka leuwih anu jero. Untung aya urang manusia anu nyaah ka urang. Urang jadi salamet. Ngan kumaha urang kudu mulang tarimana? Ceuk lauk nu hiji. Urang bejaan kabeh lauk kudu nulungan kanu geus nyaah ka urang. Di mana engke manehna butuh pitulung. Kitu ceuk lauk anu hijina deui. Ki Pawitra indit deui ke dinya nepi kana hiji tempat di hiji pasir. Di dinya beh mangih sireum ngagunduk. Kacida lobana, malah rajana oge aya. Raja sireum teh ngomong pokna. Lah, muga-muga teuing ieu jalma nu tumpak kuda ulah jalan ka dieu. Lamun katincak ku kudana atuh meureun parae sireum teh kabeh. Omongan Raja Sireum kadenge ku Ki Pawitra. Ki Pawitra teu tulus jalana ka dinya, neangan jalan anu sajen bae. Raja Sireum teh atoh ka bina-bina pok ngomong. Lah, nuhun urang manusia sampean teu tulus jalan ka dieu. Engke di mana sampean aya kasusah, kuring sabatur-batur sejanulungan tina rek mulang tarima. Rehna sampeannya ka kuring. Tidinya Ki Pawitra tuluy maju deui. Nepi ka hiji leuweung gledegan. Didinya ngadenge manuk ngomong. Barudak, aing teh geus kolot, geus teu bisa neangan hakaneun. Ayeuna mah neangan hakaneun sorangan. Ngomong kituna teh bari nyedekkeun anakna tina sayangna di luhur tangkal. Atuh anak-anakna teh marurag, tetela dua anak gagak baru rindil keneh. Eta anak gagak teh ngomong bari jeung sedih. Kumaha atuh petana urang teh? Mangkaning urang can bisa hiber. Kayak kieu mah urang bakal paeh kalaparan. Da can bisa neangan kahakaneun sorangan. Ki Pawitra ngangres ngadenge omongan oge. Tuluy turun tina kudana jeung mesat pedang. Lekek bae kudana dipencit, dagingna dibikeun ka anak gagak teh. Anak gagak kacida atuh heunana. Terus nyaratuan bari jeung ngomong. Kumaha nya mulang tarimana? Mulang tarima urang kanu mere da ieu daging. Sakieu nya aheunana ka urang. Ceuk anak gagak nu hiji deui. Sugan bae dipanjangkeun umur. Di mana boga kasusah atawa kahayang, eta jalma ku urang ditulungan. Ayeuna mah urang naneda ka Gusti Allah supaya eta jalma dimulyakeun hirupna. Tidinya Ki Pawitra nikreuh leumpang, da kudana geus dipencit. Nepi ka hiji nagara gede sarta rame caritakeun rajana geus sepuh pisan sarta kagungan putra istri hiji. Eta putri putra raja teu kira-kira geulisna, tapi teu acan palai kagungan caroge. Seueur anu ngalamar sadayana ditolak. Ari raja tos palai kagungan mantu anu baris neruskeun kalungguhanana. Dina hiji mangsa raja naros ka Nyi Putri. Nyai, hayang salaki anu kumaha atuh? Kaitu embung ka dieu teu daek bae. Barabat atuh Nyi Putri ngawalon yen anjeunna can manggih lalaki anu cocog. Lalaki anu lain kasep rupana bae, alus turunan jeung darajatna wungkul, tapi anu pinter jeung boga elmu deui
ilmu anu mangpaat pikeun hirupna dibarung kuboga sifatnya kasasama. Ramana ngahuleng sajongjongan ngadangu saur putrana kitu teh. Ama satuju kana pamilih Nyai teh. Ngan kumaha carana menangkeun lalaki anu luyu jeung hayang Nyai? Teu aya deui carana. Saur Nyi Putri. Iwati kedah ngayakeun sayembara. Ari sayembarana nyaeta kudu nyokot Ali anu arek dialungkeun ku Nyi Putri ka talaga anu kacida jerona nu ayana di sisi negeri. Sing saha bae anu bisa nyokot eta Ali inten anu watangna ditaretes berlian baris dijadikeun salaki Nyi Putri. Raja-raja jeung Raja Anom daratan sejak milu sayembara nyokot Ali. Tapi saurang oge taya nu bisaeun malah henteu saeutik anu titeuleng balik ngaran ka nagarana. Anu salamet baralik deui ka nagarana kapok mun kudu narohkeun umurna. Eta sayembara kadenge ku Ki Pawitra tuluy bae Ki Pawitra ngadeuheus ka raja. Maksudna rek milu kana eta sayembara. Ku raja diidinan milu sayembara sabab disangkana moal bisa menang. Tong boroning jalma cecak kuricakan, cacakan turunan raja gede oge apan loba anu maot atawa balik deui. Ngan cenah Ki Pawitra bisa menang. Raja angger rek mohonan jangjina teh. Cong Pawitra nyembah bari indit tuluy ka talaga rek milu sayembara teh. Datang ka sisi talaga talah ngahuleng ngenjo talaga anu sakitu matak sieuna. Cai katenjo hideung ku jero-jerona. Kawas tangel beunang diteuleman. Ki Pawitra jadi mandeg mayong. Ari rek mundur tina sayembara isin lantaran geus unjukan ka raja. Ki Pawitra kacida pisan bingungna. Keur kitu pecenghul aya lauk emas 3 bijil di jero talaga. Kokojayan dina beungeut cai. Lauk nu hiji sungutna ngegel kijing sarta eta lauk nyampeurkeun ka Ki Pawitra anu keur ngajantreng di sisi pisan talaga. Barang nepi ka hareupeun Ki Pawitra, kijing nu digegel dialungkeun. Sanggeus kitu lauk teh baralik kana jero deui. Ki Pawitra heraneun pisan nenjo lampah lauk. Naon maksudna jeung naon eta teh? Tuluy eta kijing ku Pawitra dicopot, rek dibuka ari beh teh eusina ali emas mata inten kagungan Nyi Putri. Ki Pawitra kaget, ngomong dina jero atina. Paingan, eueuh nu bisa nimukeun da ayana oge dina jero kijing. Jeung heran, naha bet dibawa ku lauk. Didinya Ki Pawitra ras inget kana omongan lauk nu ditulungan baheula teh. Niatna rek mulang tarima ka Ki Pawitra. Geus kitu geuwat bae Ki Pawitra balik ngadeuheus ka raja nyanggakeun ali teh. Sadatangna pok unjukan ka raja. Ieu abdi nyanggakeun lelepen teh. Sadaya-daya ayeuna nyuhun timbalan tina tos hasil sakumaha nu tos disaurkeun. Raja ngahuleng sajongjonan teu ngalahir. Tina kaget henteu nyana Ali bisa beunang ku jalma anu teu puguh asal usulna. Apan basa rek indit oge dihampas ku raja teh. Ali dicanda ku raja kalebet bumi disanggakeun ka Nyi Putri saurna. Nyai, ieu Ali teh geus beunang ku jelema anu kamari teh. Kumaha Nyai? Dae kawin ka manehna? Nyai Putri ngahuleng, manahna bingung lantaran teu bogoh jeung lain sasama. Mangga nanging
abdi kagungan pamundut upami tiasa tangtos abdi kersa. Nyi Putri niat nolak ku cara lemes. Pamenta Nyi Putri teh kacida beratna nyaeta kudu mulungan beas sakarung anu diawurkeun di kebon anu bala sarta ulah aya nu tinggal sasiki-siki acan. Hari waktuna ngan sapeting ti magrib nepi ka isuk memeh meletek panon poe. Eta beas kudu geus aya dina karung deui. Pamenta Nyi Putri dibejakeun ka Ki Pawitra. Puguh we Ki Pawitra teh bingung kacida disanggupan soteh kedah geus kagok asong. Bada magrib Nyi Putri ngawurkeun beas sakarung di kebon anu bala ku jujukutan. Teu lila Ki Pawitra datang kadinya, huleng deui bae ngahuleng, bingungeun kumaha nyokotanana. Mangka poek bulan keur kitu ana buru-dul teh sireum rupa-rupa sireum datang dipimpin ku rajana. Tuluy ngakutan beas sasiki sewang diasup-asupkeun kana karung. Henteu lila karung geus pinuh ku beas. Nenjok kitu Ki Pawitra ngucap syukur ras inget kana omongan Raja Sireum teh anu ditulungan ku manehna. Mun manehna aya kahayang atawa meunang kasusah pasti ditulungan. Memeh panon poe meletek Ki Pawitra geus manggul karung disanggakeun ka payunan raja. Raja kaget, tuluy nitah hiji mantri pikeun mariksa kaayaan di kebon, bisi Pawitra bohong atawa aya beas anu nyesa. Pabeberang Ki Mantri laporan, tetela Ki Pawitra henteu ngabohong. Sarta di kebon taya beas anu nyesa. Nyi Putri disaur, ok raja sasauran. Kumaha Nyai? Pamenta Nyai geus bisa ditedunan ku Ki Pawitra. Nyi Putri kutina embungna teh nyieun deui tanjakan anyar. Hiji deui ama, upami tiasa kacumponan abdi bade ngiringan ka pangersa ama. Tanjakan anu ayeuna mah leuwih berat, nyata hayang dipangmawakeun buah koldi, tapi buah koldi tina tangkal kahuripan. Kabeh oge nyaho buah koldi kahuripan teh ayana di puncak gunung anu sanget pisan. Dijagana oge ku bangsa siluman jeung yaksa. Lantaran eta buah koldi gede kasiatna. Loba jalma anu nyoba-nyoba ngala eta buah, hiji oge taya anu bisa balik deui bari salamet. Mun teu paeh nya jadi tanpa daksa. Ngadenge pamentra Nyi Putri kitu, Ki Pawitra leuwih-leuwih bae bingungna. Ari rek mundur apan geus kagok asong teh. Nya disanggupan bae bari pasrah. Sugan aya kadar ditakdirkeun alus milik. Nepi katutugan gunung anu sanget teh Ki Pawitra ngahuleng mikiran pilampaheun. Keur kitu lar aya dua gagak hiber pluk bae duanana muragkeun buah. Ari dicokot tetela buah koldi kahuripan. Ki Pawitra kacida bungahna, ras manehna inget kana omongan gagak anu dibere daging kuda teh bareto. Ayeuna eta gagak mulang tarima. Buah koldi kahirupan gancang dicokot, tuluy disanggakeun ka raja di karaton. Ayeuna mah Nyi Putri teu bisa nanaon. Daek teu daek kudu kawin ka Ki Pawitra. Nyi Putri sadar kana kadar pangna kitu oge meureun geus jodona. Akhirna Ki Pawitra ditikahkeun ka Nyi Putri. Ngaranna diganti jadi Raden Arya Tirtamarta. Tekung sila ti harita Raden Arya dijenengkeun jadi raja di kerajaan Kuripan ngagentos mertuana. Melah Prabu Anom Tirtamarta kamasurkeun raja anu adil wicaksana sarta nyaah ka sasama makhluk tong boroning karahayatna malah ka bangsa sato oge kacida nyaahna.
Sanajan ayeuna geus jadi raja, Raja Anom teu leh emut ka raja anu jadi dununganna baheula. Tuluy badanten sareng istrina palaina tamu ka kerajaan asalna teh. Teras bae Raja Anom ngintun serat ngawartosan ka raja dununganna teh yen ayeuna anjeunna geus jadi raja sarta palaina pangan ka raja anu kapungkur jadi dununganna. Kacaritakeun Raja Anom sareng istrina angkat ngadeuheusan ka raja dununganna, sumping kanu dijugjug Raja Anom dipapag ku raja dununganna. Baranggok tepang, gabrug sirih rangkul, nangis bingah duanana paungku-ungku. Eur atuh ngayakeun pesta rame pisan, ngabagiakeun Ki Pawitra nu geus kasinggudahan jadi Raja Anom. Ngereh nagara kuripan anu santosa. Dina hiji waktos raramean geus lekasan, Raja Anom sareng raja dununganna teh ngobrol paduduaan nyacapkeun kasono. Raja Anom ngangken kana kalepatanana yen kapungkur kantos ngicip-ngicip daging orai bodas kagungan raja. Dugi katiasa ngartos kana basa sato. Perkara eta ku kakang dihampura pisan, asal ulah dibeja-beja panulian. Saur raja, duanana pasini rek matri tali silaturahmi. Nah pemirsa, eta carita orai bodas, mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten, boh bilih aya kalepatan kaluputan anu dihaja atanapi teu dihaja. Mudah-mudahan urang tiasa nyandak anu saena miceun anu awona. Tong hilap dongkap deui ka ieu channel kanggo ngababad carios-carios dina basa Sunda anu sanesna. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.